Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Ibu guru nu dipiewan mat sareng sadaya rencangan nu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu pusing kuring dipihormat dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun ngeunaan bahayana virus corona sareng cara ngungkulanana. Virus corona teh merupakeun panyakit anu nyerang pernapasan manusia. Virus corona asalna ti Wuhan, Cina. Anu kajangkit virus corona tiasa ngalaman meriang, batuk kering, sareng sesak napas. Virus ieu teh tiasa ngakibatkeun pneumonia sareng kagagalan multi organ. Virus corona nyerang saha wae. Kusabab eta pamarentah Indonesia ngajak sadaya jalma pikeun isolasi diri. Salah sahiji contona nyaeta ngalubarkeun kegiatan palajaran sakola nu tujuanna pikeun ngirangan masyarakat nu kajangkit virus corona. Ieu sababna cara nu efektif pikeun nyegah patularan corona nyaeta: hiji, ngumpul panangan nganggo sabun, 2, nganggo masker, 3, ulah keluar ti imah anu teu penting, 4, hindarkan kontak langsung sareng jalma tawasato, 5, ngajaga kebersihan awak jeung lingkungan, 6, ngajaga daya tahan tubuh. Hadirin sadaya cekap sakitu nu kapihatur pamungkas ti abdi bilih aya basa nu kirang entek seureuna tanapi kecap anu kirang mareunah lalakna mugi kasangahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.